Wan, kemana ya? Pungkan kata mo. Brewek dia pulut. Terus. Tinggal terus kata Wan. Tahu lah, Roy. Layangan habis dipotong. Sisakan majeng nita, jeng nyarekan, sedikit naik telabu. Wan! Ih, anjing, angin kemana? Cuma tuh ucruk, aing anjing, katongo ripuh. Ate angin, lemut, layangan kia deh. Kumaha rek ngapung. Wan, tembahan Wan, misi ayah si Haji Wan. Oke, siling mah. Dahar jeung ulu asin kene oke. Aman kan lah. Sok aja ngapungkeun. Lah. Duh, aing mah kumaha nya ieu teh. Binih bawang teh geus heubeul euy. Can datang wae. Ah, sugane isuk mah tu datang euy. Hah, euy. Bari geus garing taneuh teh. Aduh, anjir. Manusa eta geus ngagalai di kebon aing. Atuh nya pencugeun nana anjir teuas. Aduh, anjir. Anger euy cokor teh abong teu mataan. Sia. Ku aing awas sia. Ya mau kagat dah kapungan teh. Beunang. Ampun. Ampun. Anger kehen sia. Ampun. Aing dah. Sia ku aing. Tuh diajak ku si Agan orangnya tuh. Si aing bebal di anger sia ah. Ku aing sesoek sia ngelayanganana. Oh, ku aing kamari geus golonganana digubuk teh kapok-kapok ah. Ieu senang ku aing ieu. Sok si mantog. Ah, mau aja sih kayak gimana euy. Bila aku tuh subuhun. Aya mun 30 sik mah. Pono seburit di ongko. Pina ngopi nih. Tuh, aing ieu. Nah kumaha ca aing mah duruk. Ge aing dikalijet. Parah tuh euy. Malah. Si Haji kenal ngagolongan. Aduh, paingane kenyalekan mangkeluk. Masih sorangan kemana baturna? Diantep ngebalik gitu euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa si Laing? Ngapung layangan? Ngapungkeun nang layangan. Biasa manusia berdegong di dia RW. Mana? Ngapungkeun wae. Masih sorangan tadi ningali teh dewek. Heeh, geus kabur da sieun mun ku aing. Nu dua teh ya? Heeh, nu mana deui atuh? Golongan atau sing balik. Aji petos, aji bagong. Miroge ngapungkeun layangan menikah Junas. Uduk. Aduh, Ji. Cemplak itu sudah Arantok. Ayo Pan kabur si Aji. Awas aku aing teu kapok-kapok bel. Udah, Ji. Ieu. Ka mana? Obat, Ji. Uru. Wah,